Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca buku paket anak-anak bab pengajaran genap 6 halaman 100 genap sampai 107, halaman 106 sampai 107. Sajak judulna Sunda karya Ginulur Nugraha. Di situ ada bahasa Sunda dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dibaca ya anak-anak. Sajak nyaeta karangan nu ditulis dina wangun ugeran serta ngebrehkeun pangalaman batin nu ngarangna. Sajak adalah karangan yang ditulis dalam bentuk terikat serta menggambarkan pengalaman batin pengarangnya. Sajak mah ditulisna pondok, sajak ditulisnya secara pendek. Sajak umumna ditulis dina ungkara konotatif atawa kiasan jeung kekecapanana oge sok ngandung harti konotatif atawa harti injeman. Sajak umumnya ditulis menggunakan wacana konotatif atau hiasan. Kata-katanya mengandung arti konotatif atau hiasan. Contoh sajak nu judulna Sunda. Sagundukna sapadana kahiji pada lisan kahiji nyaeta dulur. Guru wilangan jeung guru laguna aya 2 u. Contoh sajak yang judulnya Sunda. Bait pertama yaitu baris pertama dulur. Guru wilangan jeung guru laguna ada 2 u yaitu suku kata ada 2 dulur dan huruf vokal terakhir yaitu u.